Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafaroti wa qorihin wa ala alihi wa ashabihi alladina kanu yatamassaku syari'atahu sholihin. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman abqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa munajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi warzuqna wakhrijna min julumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina khazain ilmika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahlilu lahyatin kasatin landen sunataken opo nyela-nyela jangot kang kandel. Jadi lamun boga jangot kandel nalika ngalaudu sunah di sela-sela. Ieu janggotna janggot lalaki. Lamun banci atawa awe boga janggot kandel eta mah wajib nyela-nyela. Ya. Nu kumaha ngaran janggot kandel? Lamun urang ngobrol jeung jelema nu boga janggot teu katingali kulitna, eta disebut janggot kandel. Ya. Sunah miara janggot sunah, tapi seperti kerokan urang mah sunah. Naon sebabna? Sebab eta janggot paragi ayun-ayunan malaikat. Wal abdalu utawi leuwih abdole kaunuhu iku anane ieu nyela-nyela bi asabiil yumnahu iku tetep kalawan pirang-pirang jariji tangan si uwong min asfalin saking asor ma'ata prikiha serta misahaken asobi wa bi gurfatin mustaqilatin lan kalawan siukan kang netral lil ittibai karena anut laku lampat kanjeng Nabi Muhammad wa yukrahu lan den makruhaken tarkuhu opo ninggal nyela-nyela. Wallahu a'lam bishawab. Sajajar ayah sajajar ngaji.
Hadirin sadayana jamaah pengajian rumah santri anu parantos kumpul di masjid di pondok pesantren Miftahul Hidayah Gunung Bunder 2 aya Miftahul Huda mah di Tasiknya. Ieu mah Miftahul Hidayah pengasuh nate Kiai Haji Saifullah anu kudu simkuring dipehormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran para dewan guru, jajaran para pengurus pengajian rumah santri, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para asatidz, para santriin, bapak-bapak sadayana anu hadir, mangka sakaligus kudu simkuring dipehormat, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan, ditambih kabarokahan. Ceuk dina kitab Tafsir Qurtubi juz ka 18 musluhurnya halaman 88. Boga kitab Tafsir Qurtubi buara jini daun tak dina juz 18 ya gitu, halaman 88 wami telepat ayat keterangan amal soleh anu pangheulana nyampeurkeun urang di jero kubur aya 4 ya baraha aya 4. Kahiji asobru nyaeta sobar, hartina sobar teh tabah jeung teguh, eta sobar. Jadi sobar pan bahasa Arab, cek Sunda nama tabah jeung teguh, eta ngaranna sobar. Namun hadirin sadayana sobar teh kabagi 4 bagian. Kahiji aya sobar tina ngalampahan taat, eta kudu sobar. Urang ayeuna kenal ieu sobar berarti salat ngaji eta kudu sobar. Ulah hayang buru-buru geus, urang hayang geus ngaji, salat hayang geura beres, sobar. Nomor kedua aya sobar nalika milampah maksiat ya gitu, najan hartina diajak ku babaturan ulah daek, eta ngaranna sobar masih milampah maksiat gitu tah. Katilu aya sobar nalika datang balai nya eta kudu sobar gitu, kudu narima eta balai ti Gusti henteu ngajadikeun nyeri kana hate, eta sobar. Hese babar eta sobar eta. Kaopat sobar tina pilara tisaha tisakabeh jalma nya pilara teh, mangka eta urang kudu sobar. Ieu amal anu batak paheula nyampeurkeun ka mana? Di jero kubur. Teh sobar eta. Itu kudu hartina dimaafkeun, dipikul, Namun aya jelema milaraan ka urang kudu dimaafkeun.
jeung kudu dipikul. Ieu akhlak Kangjeng Nabi Muhammad. Pan akhlak aya dulu. Aya akhlak hasanah, aya akhlak karimah, aya akhlak ajimah. Mana akhlak hasanah? Mun batur mereka bagusan hiji dibayar hiji deui eta ngaranna akhlak hasanah. Contoh lamun di luhur mah urang sok nganturan ka dulur sarantang. Ya, eta dulur nganturan deui sarantang, eta disebutna hasanah. Akhlak hasanah. Nomor kedua aya akhlak karimah, ieu mah rada lebih akhlak karimah. Mun batur mereka bagusan hiji dibalesna dua. Itu karimah. Ya. Contoh mun batur nganturan sarantang urang mah mayarna dua rantang. Osok itu cara sarantang wae. Cara eta ya. Nu nomor katilu aya akhlak ajimah. Ieu mah akhlak Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi baheula boga tatangga tiap Nabi are ka masjid sok diciduhan Kangjeng Nabi. Asal lohor co, asar co, maghrib co, isya co, subuh co. Lamun maghrib kumaha kira-kira eta? Sabar. Waduh. Tapi Kangjeng Nabi tibang sinu diubah terus. Sabar lain eta karana. Sabar azimah eta. Mangkana Kangjeng Nabi dibedakeun ku Allah darajatna nabi-nabi anu sejer eta dina akhlakna. Wa innaka la'ala khuluqin ajim. Ajimah eta ajim teh. Hadirin sadayananya. Jadi numpang luhur-luhurna akhlak, numpang hebat-hebat akhlak Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana begitu lohor Kangjeng Nabi rek ka masjid eta nu nyiduhan teu aya. Geus dianggap langanan ku Nabi. Ditanyakeun, "Da, Syekh Nabi, eta langanan nu nyiduhan ka mana eueuh nyiduhan tadi malohor?" Ceuk tatanggana gering. Ger. Kira-kira lamun ki 10 tatangga tukang nyiduhan, rak gering kumaha ngomongna? Godar sih. Tapi Kangjeng Nabi begitu hadirin, Kangjeng Nabi ka pasar meuli bubuahan. Meuli naon? Bubuahan. Mun ayeuna meuli parsel. Bener teu? Ngalomo. Anu saha? Anu geuning kira-kira eta mun urang diamalkeun kira-kira urang boga musuh moal kira-kira. Moal. Rasul pasti tak akhlak ajimah, akhlak Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hese babari eta. Hese. Urang mah lamun tatangga ka urang ewaan, urang mah deewaan deui. Bener teu? Nah, eta lain akhlak Kangjeng Nabi nya. Lain akhlak hartina eta teh lain akhlak Kangjeng Nabi. Jadi kudu nama urang ngamaafkeun jeung dipikul di mana sahabat nu nganyerikeun ka. Nya, eta sobar tina pilara manusia kahiji. Nomor kedua, amal anu bakal nyampeurkeun ka jero kubur ka urang teh adalah ieu wa thalabul ilmi. Nah, thalabul ilmi. Ngaji. Ieu amal ieu thalabul ilmi. Ngaji anu deukeut anu jauh nya, ban anu jauh mah beda tuh Pak Haji itu tuh make jas jauh eta urang laguna eta. Jauh teh benar. Jauh. Nya gitu eta korek teh amal anu bakal nyampeurkeun amal soleh anu bakal panggulana nyampeurkeun ka urang urang di mana di jero arek kubur mah urang arek gitu hadirin sadaya. Nah dina kitab
hadis Kanjeng Nabi dina kitab Mukhtar Hadis ya, utlubul ilma walau bisin ya, teangan kumarane ilmu sanajan aya di negara Cina ya. Nah sebabna fa inna thalabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, sanyana neangan ilmu ngaji ngaranna eta sangat fardu ka sakabeh jalma muslim. Innal malaikata tadhu ajnihataha ridon lima yatlubu, malaikat Allah ngamparkeun jangjangna pikeun jalma anu tolabul ilmi. Jadi urang tadi teh dicak jangjang saha malaikat, percaya tuh serius tekan hadis Rasul, seriusnya dan itu cek Rasul ya. Nah, bahkan cerita bahwa Kidul Makiyah ya, sakabeh bulu anu jadi dina urang maca istighfar, bulu aya bulu maca bulu dina sirah disebutna naon ieu, rambut, dina halis bulu halis, dina mata bulu mata, dina irung bulu irung, dina kumis bulu kumis, dina ieu teh bibir handap naon ngaranna ieu, larawis, dina gadok janggot, dina kelek bulu kelek, lebakeun bujal tong geuntuur naon tah ngaranna, aya buluan kan eta bulu bitis bulu eta kabeh yastagfiruna mangmentakeun hampura pikeun jelema anu hadir anu ngadayekeun ngaji. Alhamdulillah. Tak eta bulu dikerokan teh maca istighfar. Tapi pikeun jelema anu hadir mah moal. Jadi buluna cicing wae. Teh istighfar teu. Ngan eta istighfar teh teu gadenge ku urang. Oh lamun gadenge mah sieun. Nya di jero calana istighfar wae. Eta kadua daun tolabul ilmi orang teh ya. Tapi nu urang eta ngaji sanggeuk leuh. Sanggeuk teu ngaji. Ya. Itu bayangna. Terutama rutin ngaji rumah santri gitu. Tiap sampai bulan sakali itu aya halangan mah gitu. Kan loba alasan kurang teu ngaji buku repot teu kaur lamun nyebut teu kaur eta nanggap ka kiai jelema nganggur nyebut naon nyebut teu kaur gitu ya gitu hadirin dua tak amal soleh anu bakal nyamperkeun ka jero kubur urang eta tolabul ilmi naon ngaji. Nu nomor katilu amal soleh anu panggeulana nyamperkeun ka urang di jero kubur wassolatu. Naon cenah wassolat? Salat. Sebab salat teh hebat, sebut teh ibadah langsung ka Gusti Allah Subhanahu. Salat dina kitab hikam dibejakeun as-salatu mahabbatullah, as-salatu munajatullah. Jadi salat eta keur bobogohan jeung Allah, as-salatu munajatullah, salat eta keur ngobrol jeung Gusti Allah. Tapi mun jelema geus bener-bener salat gitu. Lamun geus resep bener kana salat, pokona mah hadirin tiap waktu teh salat teh meni. Urang macan tadi resep kana salat teh. Ana lamun jelema geus resep ka sida kana salat, geus mahabbatullah bener ka Gusti Allah dina salat hadirin, datang waktu johor teh salatna 12 rakaat. Berapa? 12 rakaat.
qobliyahna opat, johorna opat, ba'diyahna 3 kali opat sabaraha? 12. Itu jelema anu mahabbatullah, bener-bener cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa munajatullah, jelema anu bener munajat ka Gusti Allah. Mangka para wali ieu contohna nu sok dibaca Quran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jeung hadamna Syekh Muhammad Abdullah kaula ngarencana ka Tuan Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Berapa? 40 tahun lila 40 tahun. Eta sholat subuhna ku wudu isya. Sholat subuhna ku wudu selama 40 hebat tuh kira-kira. Itu mahabbatullah benar-benar. Urang osok cara gitu. Orang gak bisa sholat subuhna sholat isya aja opat, sholat isya aja kayak sholat subuh tuh bakal deui tah. Gitu hadirin sadaya. Jadi urang mah bisa gepes gitu, sholat subuhna jam, sholat isya aja opat. Jadi sholat subuhna pan sakedeungna aja opat teh beureun. Balik geus sajam deui. Itu hadirin sadaya. Tah eta wasolat nya gitu hadirin sadaya. Nu nomor kaopat amal soleh anu pangguna nyamperkeun ka jero kubur urang wa waladun sholihun. Nah cenah boga anak anu pan hadirin anak teh dilahirkeun kalamnya teh suci bersih teu bawa dosa, bener teh nya. Hade jeung gorengna eta anak urang teh tergantung ngadidik indung bapana, rek dicitak jadi naon indung bapana nya. Itu hadirin sadaya. Lamun senama santren insyaallah bakal soleh, insyaallah bakal naon. Ieu jelema nu di imah santren kabeh baheula, bener teu? Kuring mah santren, para guru kabeh ge mah santren. Ya, kitu hadirin sadaya. Da eta anak soleh. Anak soleh teh di dunyana bakal nyenangkeun, di akhiratna bakal nulungan ka indung bapana. Hade. Lamun boga anak soleh urang ieu, nya, di dunyana nyenangkeun ka indung bapa, di akhiratna nulungan. Manfaat pikeun dirina, manfaat pikeun indung bapana, manfaat pikeun keluarga, manfaat pikeun masyarakat, manfaat pikeun negara. Itu timbulna tina anak naon? Soleh. Karena wayang anak hayang teu anak soleh. Hayang teu. Coba jawab hayang teu anak soleh. Hayangna didik eta anak ku ilmu agama insyaallah anak urang bakal jadi anak soleh gitu nya. Eta hiji amal anu bakal panggeulanya beurkeun ka jero kubur teh naon cenah? Sobat. Hese babar eta sobat. Pantes cek Rasulnya asobru nisful iman. Jadi sobar teh saparuh iman dina sobar ayatna. Mun teh iman 100% ya, eta 50% dina sobar. Ya. Tak hese sobar. Itu hadirin saja. Ya. Wal yakinu al imanu kuruhu. Lamun dina yakin, orang yakin yo, boga keyakinan bener ka Gusti Allah, yakin. Ya, eta mah 100% yakin. Keyakinan, ya, gitu hadirin. Contohna nu hebat nu yakin saha? Sayyidina Umar. Ku hebat yakin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sorban. Lamun anu kahuluan, nu kabakaran diasongkeun we sorban Sayyidina Umar. Pareung
sobat kiai gitu tuh. Ya sobat Umar ya parah eta seun. Eta kusebabna cek ulah yakin. Al yakinu imanu kalangkang setan sieun kana kalangkang Sayyidina kana kalangkang kudu kana jelema tak cek Rasul gitu wal yakinu al imanu kullu ai sobar mah artina tadi safarotina iman ari yakin mah eta kullu sakabeh keiman eta dina aya dina yakin tak insyaallah mantap iman mah kudu yakin bahkan kudu ainul yakin bener tuh. Nah, gitu hadirin sadaya. Nah, urang nyaritakeun hanca sakedeungnya. Ieu can beres nyaritakeun pasunahan anu aya di lebat wudu. Ya, kamari nu geus kaliwat nalika urang ngalawudu sunah ngosok-ngosok. Ana cenah ngosok-ngosok kang dahota. Mun teh mah didabeungeut kosok-kosok. Lamun keur ngumbah leungeun eta leungeun kosok-kosok. Nalika ngumbah suku eta suku kosok-kosok. Eta teh sunah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab lain, mazhab Imam Maliki eta ngosok-kosok teh wajib. Ya? Mazhab Syafi'i mah sunah, tapi mazhab Maliki mah ngawajibkeun eta ngosok-ngosok. Berarti lamun urang wudu teu make ngosok, ceuk mazhab Maliki mah teu jadi. Tak Imam Syafi'i mah nyunahkeun. Ya, gitu. Ta ayeuna sunah ngalawudu teh nyela-nyela janggot anu kandel. Itu aya janggotan biasana sok janggotan panjang mah ya mahluj jaramotan jaramotan ya eta nalika boga janggot anu kandel lalaki ya lalaki eta sunah disela kumaha cara nyala-nyalana dihandap ku leungeun ka tubuh kitu bener nya itu ramona bari direnggan ku leungeun ka tubuh eta nyela-nyela bahkan sunah make siukan anu netral ulah artina urut ngalawudu teh eta nya jadi make siukan anu netral terpisah eta nalika urang nyela-nyela janggot ieu babi gurbatin mustaqilati ya eta teh nyela-nyela teh di dieu lil ittiba'i nurut laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi Kangjeng Nabi nalika ngalawudu eta teh sok nyela ai nyela bahasana ada teh nyela teh Jawanya ai ceuk urang naon nyela nyingrai-nyingrai teu nah gitu bahkan cek itu wayukrahu tarkuhu makruh nalika ngalawudu anu gaduh janggot lalaki khusus lalaki ieu mah nya nu boga janggot anu kandel janggot teu make nyela-nyela mangka eta makruh pandai makruh mah tak kurangan kana ganjaran eta makruh contoh orang sholat ya sholat aya dina sholat teh aya nu sunah ngabarengan aya nu haram ngabarengan aya nu batal ngabarengan ya nah, itu sholat ya ngabarengan imam maksudnya ya gitu mana ngabarengan imam sebenarnya ngabarengan takbiratul ujung saha eta nya haramnya batal haram eta nya batal jadi cadar sama mus ayat sunnah ngabarengan mah sunnah ngabarengan maca amin eta sunnah ngabarengan mah ayat makruh ngabarengan
berjamaah mah rukuna barang sujudna barang itidalna eta makruh ieu mah kekurangan kana ganjaran jadi lamun cekolot panorama lamun berjamaah teh kos urang ngalengkah katuhu ya begitu napak nu katuhu nu kecacan apa kan kos jadi kos ngalengkah jadi berjamaah eta kos ngalengkah urang ngalengkah subuh katuhu cantep pika nu katuhu maka can ngalengkah keca nah gitu urang itu gitu dina berjamaah ya ayatna barengan makruh ayatna barengan haramnya batal ayatna barengan sunnah eta maca amin dina belebah walau boleh imam amin mamuk oge maca eta sunnah ya lamun eta bareng imam jeung makmum maca amin maka sakabeh malaikat oge maca amin kan aya malaikat di urang aya malaikat setiap hiji jalma eta malaikat ya 20 orang 10 putih 10 kakahan ya oh lamun teu dijaga ku malaikat urang-urang putih ya malaikat gitu hafal tukang ngaraksa ngajaga urang lamun urang kerees kira-kira lia irung pinuh kusireum eta dijaga ku sana eta kumala bandina irung aya naon ya korong aya naon deui leho nya mangkana kitu cek Rasul teh di mana-mana hudang sare sunah nyingsring 3 kali osokara nyingsring 3 kali nah sebab eta setan sok ngarendong dina liang irung jelema nu keur hees bangor eta setan mangkana hudang sare sunah naon nyingsring salah samarot 3 kali lain nyingsring jeung leho nyingsringkeun saha setan sia ai setan kak setan peranah naon bapak kak setan peranah naon coba ayo babaturan apa setan jeung iblis eta keneh ngan iblis mah geus kolot ai setan mah ora keneh beda ya ai iblis mah geus kolot ari setan mah ora keneh eta kan setan sok longgar sok naon sekali ngendong 70 wah amat hiji endong 70 maka setan mah lamun cenah bang secara urang geus malmah nya tujuh sakali ngendong sabaraha 70 sahiji endong negarna 70 mas ya mangkana hadirin sadayana urang sunah maca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim sieun ya bahkan lamun imah sok dibacaan surat Al-Baqarah eta setan sieun ka imah moal asup eta setan oh sok tarat maca surat Al-Baqarah di imah oh sok nengar belebah lamun aya nu ngariung nya aya kan di nu ngariung aya kulhu aya Fatihah aya ayat kursi nya gitu di imah eta mangkateuna naon nya gitu hadirin sadayana nu bagus nama eta maca Quran di imah setiap hari bacaan dulu nya ulah kudu loba-loba sapoe saayat sapoe lamun saminggu geus 7 aya kumaha aya pancen Rasul numpang utama-utamana amal teh saeutik bari mayu daripada hakimu 4 tahun 2 tahun mending eta mayang saeutik sapoe saaya pamaya bismillahirrahmanirrahim alif lam mim
eta saya tanya tak ikut keisukan deui baca deui zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sadaqallahul azim. Bahkan lamun cina maca Quran dari paham kana mana Al-Quran dari kita Quran eta Quran mangka sadaya saayat hadirin sarua jeung hatam Quran lamun macana tafakur jeung paham kana hartina. Nah ai urang mah kurang paham teh nya. Tenan naon sih jadi Quran dibaca jadi ibadah tapi leuwih lamun jelema maca Quran ditafakuran ya dari paham kana makna Quran eta beda jeung anu teu nyaho kana makna. Berarti para kiai maca Quran beda jeung urang sebab manehna ditafakuran jeung paham kana naon kana arti Al-Qur'an. Betul ya Quran teh ayat Quran ayat hikmah ayat anu jelas ya anu jelas ayat anu jelas tadi teh alif lam naon cobanan tapi kudu yakin dia teh aya maksudna kan urang teh nyaho maksudna mangkana ceuk ulama disebutna teh eta teh ayat-ayat mutasyabih ya ulama ahli tafsir ngaman wallahu a'lamu bi muradihi bijal ya jadi anu nyaho anu maksud nyaho maksudna eta ulam teh kecuali Gusti urang mah teu nyaho urang mah teu nyaho tapi aya ceuk hiji ulama eta teh kalimah singketan alif lam mim alifna Allah lamna Jibril mimna Kangjeng Nabi Muhammad artina Quran di Gusti Allah dibikin kajian Jibril diturunkan na Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya insyaallah arek moal nyela-nyela janggot arek nyela-nyela janggot moal urang mah teu betah teh mere janggotnya kalau mau geus tulisan mah dikerokan wae disebut aki-aki padahal eta miara janggot hukumna sunah hadirin sadayana lamun kuku teu sunah dipiara urang mah tibalik aya kuku dipiara aya janggot jadi sunah miara janggot sunah potongan boleh mah kada kayak kuku panjang pos mau wae ya gitu saja ke bakal kapan gitu sunah motongan nah kadituna wa tahlilu asabiil yadain bit tasbih wallahu a'lam bissawab sakitu anu kapihatur kira lamun dihapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man